Kibuyut Ireng miheulaan maju narajang, angin sameran panarajang Kibuyut Ireng nebak kuatna keran karabadan lawan. Tapi si Rawing anu ngagunakeun ilmu pancaring bayu, kawilang susah diimbangan lawan kacepetan gerakna. Antupna panarajang Kibuyut Ireng saukurkeunna kana tempat anu kosong. Sabab si Rawing geus kacorelat ningkahan panarajang lawan. Sawuk yukus celat pros. Kibuyut Ireng ngagentak luncat nyusul tepus ku panarajang susulan, daya panarajangna leuwih dironjatkeun. Sawuk yuk wush celat pros. Ngeplos deui panarajang susulan Kibuyut Ireng, ilmu pangenteng badan si Rawing tetap teu bisa diimbangan. Waktu si Rawing napakan lemah, harita Kibuyut Ireng ngalakukeun gerakan di luar dugaan. Ngarubuhkeun maneh nangkuban, goblok. Saterusna Kibuyut Ireng bari nangkuban, ngakirakeun sapasang leungeunna ngagunakeun ilmu muara braja jarak jauh. Sapasang leungeun Kibuyut Ireng ngalakukeun gerakan ngapedol sapasang suku si Rawing, kituna teh bari ngagero. Datang si Rawing kadi nyampulkeun si Rawing. Hiang muara braja. Si Rawing kaget dan puguh teu nyangka Kibuyut Ireng bakal ngelakukan gerakan seperti itu. Daya pangbedol kekuatan muara braja ngajadikeun sapasang suku si Rawing harita ngageser maju ka hareup. Serod, serod. Sapasang suku si Rawing ngageser deui maju ka hareup. Daya pangbedol kana sapasang suku nabi kita mah kuat. Si Rawing rikat harita ngagunakeun daya pangbedol atawa ilmu pancaring bumi, gampal suku nalir anu masuk kana lemah. Sapasang suku si Rawing jadi ngageter nahan kekuatan pangbedol ilmu muara braja jarak jauh. Si Rawing ngarti kana kayaan nu dilakukeun ku anu jadi lawan. Harita musirkeun kekuatan talaga lapisan sapinuhna kana sapasang sukuna dina mangsa ngagunakeun ilmu pancaring bumi. Pikeun warga atawa jalma biasa nu teu ngarti kana ilmu silat mah puguh we jadi bari nguneun. Sabab anu keur tarung teh beut beda jeung sakumaha ilaharna anu tarung. Sedengkeun pikeun para jago jeung jawara mah bisa pada ngarti kaayaan anu keur tarung teh memang pada ngagunakeun kekuatan talaga lapisan masing-masing. Kematak aneh mun di antara para jago jeung jawara harita jadi pada recok jeung anu sejena. Walah, ieu mah bener-bener tarung tingkat tinggi euy. Masing-masing pada ngagunakeun kekuatan talaga lapisan dina jarak jauh ieu mah euy. Waduh, hebat, hebat, hebat euy. Pun si Rawing teu boga kekuatan talaga lapisan hebat mah. Kita tadi euy geus kabedol ku kekuatan muara braja. Walah bener hebat. Aduh. Allah, ya bener itu Ki Guru, Ki Guru. Bener kitu sobat. Kula salaku pupuh paguron tacan tepi kana tapan tarung anu saperti kitu mah euy. Mun segalain si Rawing anu jadi lawan Kibuyut Ireng bisa dipastikeun geus moal bisa nahan kekuatan daya pangbedol. Heuh pangbedol ilmu muara braja jarak jauh euy. Sok perhatikeun ku sini. Kusi Nyai dia pasti oge kaget ningali tarung saperti kieu mah Nyai. Mohon abdi bingung ningali tarung kawas kieu mah Ki Guru. Caricing di tempat masing-masing geuningan henteu ngagunakeun jurus serang gerakan. Saha atuh ieu teh nya kira-kirana anu bakal unggul Ki Guru? Lebah saha anu bakal unggul mah kula tacan bisa masihkeun ieu teh Nyai. Anu jelas kemampuan si Rawing memang hebat. Sabab bisa ngimbangan kekuatan ilmu muara braja jarak jauh. Anu tangtuna oge pikeun Kibuyut Ireng mah bakal leuwih panasaran ieu teh. Caritaan eta pupuh paguron memang teu nyalahan. Harita Kibuyut Ireng beuki tambah panasaran. Sabab tadina sapasang suku si Rawing anu geus ngageser maju ka hareup kabedol ku kekuatan ilmu muara braja jarak jauh. Ngacadak jadi karasa berat jeung pageuh. Hayang ngabdol sukuna si Rawing anu harita ngagunakeun ilmu pancaring bumi dibarengan ku kekuatan talaga lapisan sapinuhna nu dipusirkeun kana sapasang sukuna. Hasok maju datang si Rawing ka di Rawing. Nyampur ke Rawing, nyampur ke situ. Goblok Rawing. Helah!
Kibuyut Ireng bagi tambah ngaronjatkeun kekuatan ilmu muara braja jarak jauhna. Sapasang suku Sirawi ngagetar. Saeutik dampal suku Sirawi anu masih kana lemah teh harita ngageser ka hareup. Sirawi ngaranjung kaget ningali sapasang dampal sukuna saeutik ngageser maju ka hareup nandakeun ilmu pancaring bumi bisa katamus ku kekuatan muara braja jarak jauh. Sadar kana eta kaayaan Sirawi ngarobah cara tarungna. Harita jadi musirkeun kekuatan tenaga lapisan kana sapasang leungeunna anu saterusna Sirawi ngalakukeun panarajang jarak jauh. Ditujukeun kana lebah sirahna Kibuyut Ireng anu keurana kuban. Giliran kuring Kibuyut. Hopa! Sapasang suku Sirawi ngageser ka hareup. Tapi angin sameran anu ngandung hawa panas jeung hawa tiis anu kaluar tina sapasang leungeun Sirawi anu ngagunakeun panarajang jarak jauhna harita datang ngarah kana sirahna Kibuyut Ireng. Pugu Kibuyut Ireng harita ngaranjung kaget. Kangaranan mahna keur ngagunakeun ilmu muara braja jarak jauh. Reka bedo sapasang suku Sirawi. Datang panarajang jarak jauh ti Sirawi. Mun teu disingkrahan tangtu bakal keuna ngahantem kana sirahna. Kapaksa harita Kibuyut Ireng pakurentelkeun awakna ka gigir. Saug. Hush! Kurentel plos. Sapasang jarak jauh Sirawi teu keuna kana sasaran. Kibuyut Ireng rikatna kentak. Terus cengkat nangtung. Kibuyut Ireng mencrong ka Sirawi bari ngakereuneng ngomong sorangan. Edan. Haram jadah Sirawi. Ngelakukeun gerakan di luar dugaan. Kurang ajar bobolak teh. Aduh. Mun aing teu kabur ngagoreng teh ya. Alah bisa pejat babatok aing. Aing jadi begitu mah penasaran yo. Alah kumaha oge aing kudu bisa modaran Imang Kalok. Kurang ajar Sirawi. Aing kudu bisa malas darajang. Tapi aduh. Malas darajang tapi ku jarak jauh dina kaayaan aing keur musirkeun kakuatan ngabdo sapasang sokor. Hadah. Teu sangka si koplok teh tah. Pangabegugna aduh. Kibuyut Ireng saya gadiri deui pikeun neruskeun tarungna. Siraing montong asa geus menang angin Sirawi. Urang teruskeun ieu tarung sagoblok. Rasakeun Sirawi. Curewat celung. Kibuyut Ireng maju narajang. Geus bisa katebak ku Kibuyut Ireng pastina oge Sirawi bakal ngacurewat nyingkahan panarajang lawan. Sabuk hiuk wush. Curewat plos. Ijiran Kibuyut Ireng kenyalahan girim Sirawi ngacurewat nyingkahan panarajang anu jadi lawan. Dina kaayaan badan Sirawi ngalayang teu napakana lemah. Harita Kibuyut Ireng ngagunakeun kekuatan ilmu muara braja dina jarak jauh. Daya pangbedol sapasang leungeunna digitukeun sapasang sukuna Sirawi. Tapi gerakan anu dilakukeun ku Kibuyut Ireng harita geus bisa katebak ku Sirawi. Sameme Kibuyut Ireng ngagerakeun sapasang leungeunna ngagunakeun kekuatan muara braja jarak jauh anu ngandung daya pangbedol, Sirawi harita geus leuwih ti heula ngacuelat ka tempat sejen. Cuelat. Ceragedeug. Sirawi mancuh nangtung di tempat anu kosong. Grrrr, nulala jos salurak beuting galero patembalan. Aya nu mihak ka Kibuyut Ireng, aya oge anu mihak ka Sirawi. Robohkeun nu jadi lawan, hidup Kibuyut Ireng. Woi, Kibuyut Ireng hidup, hidup. Hidup Sirawi hidup. Sirawi bakal unggul, aslina Sirawi jagoan kuring, hidup Rawing. Hidup Kibuyut Ireng. Tangan kaya Sirawi, Kibuyut. Ngadu terus unggul lawan. Kibuyut Ireng jeung Sirawi geus teu mere kanu tinggal lero. Harita duanana pada sayaga di diri pikeun neruskeun tarungna. Kibuyut Ireng anu saila ieu tara make kudu lila dina ngungkulan anu jadi lawan, tapi harita ngayonan Sirawi mah jadi kesel jeung tambah penasaran sabab masih keneh tacan mampu
bisa ngungkulan anu jadi lawan. Kibuyut Ireng beri mencolong ka Sirawing harita ngomong sorangan dina jero hatena. Aduh, pikeun mungkas ieu tarung. Ngodaran si wawalak Sirawing si kurang ajar. Si jangkar kehed. Seueuh deui cara kajabati kudu ngagunakeun kakuatan pamungkas ilmu muara beraja. Kakadek aing bakal ngagunakeun kakuatan pamungkas muara beraja. Aing boga keyakinan. Ku kakuatan pamungkas mah bisa dipastikan Sirawing bakal modal aja semua balak. Sakumaha hebatna kekuatan tenaga lapisan Sirawing. Kata moal mampu nimbangan kekuatan pamungkas. Dagoan Sirawing, dagoan sakumaha ajar. Sakedeung deui saing bakal cengkar sia. Kibuyut Ireng nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kekuatan pamungkas ilmu muara beraja. Sanajan Sirawing mibana kekuatan tenaga lapisan anu sakumaha hebatna, bisa dipastikan moal mampu nyimbangan kekuatan pamungkas anu bakal digunakeun ku dirina. Kitu pamikiran Kibuyut Ireng dina waktu harita. Sedangkan Sirawing bari merhatikeun kalabah Kibuyut Ireng beuti terus ngolepat nembungan waktu keul numpi sapeuting di imah kosong teh. Anu ngolepat teh adegan anu kaopat waktu Kibuyut Ireng rek nyedot sieun anu huru ngabebeula. Eta adegan teh henteu para tepikeun ka anggeus. Ingat kana eta adegan Sirawing jadi ngarti. Sieun anu ngabebeula teh gambaran tina kakuatan panas anu leuwih ti misti. Iwal ti kakuatan panas anu saperti kitu nu bakal mampu nimbangan kakuatan ilmu muara beraja. Kitu jalan pamikiran Sirawing dina waktu harita. Sedangkan Saraswati ningali Kibuyut Ireng masih kacan saega diri pikeun neruskeun tarungna. Jadi terus ngareretasi jari sakti bari nyarita. Kunaon Kibuyut Ireng teh masih kana kacan saega diri. Neruskeun tarungna geuningan. Naon dilakukan Kibuyut Ireng? Aduh, cik ayi kumaha ayi? Dari taksiran abdi mah cik, Kibuyut Ireng bakal ngagunakeun kekuatan pamungkasna cik. Margi Kibuyut Ireng tos teu aya dipilihan pikeun ngungkulan Kang Rawing. Iwa ti kedah ngagunakeun kekuatan pamungkas ilmu muara beraja cik. Duh, kumaha atuh ayi Kang Rawing? Nah bakal mampu kitu ngimbangan kekuatan pamungkas muara beraja. Tenang siang, Kang Rawing bakal kasoran ayi. Alah, tekedah wakas lempang cik. Kang Rawing ge kagungan ilmu pamungkas pikeun ngimbangan kekuatan pamungkas lawan. Simpan Kang Welah. Urang ngeundakeun unggal kawasa mugi Kang Rawing aya dina kasalamatan cik. Terus terang anjing mah percayalah ke Kang Rawing terus terang. Oke si Kang Asep setia kawan geus ngomong ka Acing terus terang. Kang Asep mah colong ka Kang Rawing terus terang ti mimiti oge cenah kitu Kang. Lah beneran ceu, sumpah Acing mah. Tetep aya di pihak Kang Rawing ceu. Kun wae lah nu mihak ka Kibuyut Ireng mah antapkeun lah ceu. Oke loba nu ngadukung ka Kang Rawing teh lah terus terang nya. Tetewa lain ngasauku Saraswati wungkul anu tacan ngarti karena sikapna Kibuyut Ireng anu masih keneh mancuh dina tangtungan bari teu ngalakukeun gerakan naon-naon. Di antara para jago jeung jawara anu kabeneran datang lalajo teh jeung guruna. Harita je terus tumanya kanu jadi guruna. Alah, kunaon tarung teh kalaka jadi cai cingki tu dengan ki guru. Murid anu saurang deui milu nyambungan kana tumanyana kanu jadi guru. Bener jadi henteu kahar dia maki guru. Tarung teh kunaon teh diteruskeun nya. Kan dikaduaan memang moal ngarti. Ulah salaku pupu paguron ka asup jago kolot geus asa ku pangalaman. Geus bisa naba. Kibuyut Ireng sigana mah hayang gerang nganggeuskeun lumakuna tarung. Anu matak manehna bakal ngagunakeun kekuatan pamungkasna. Nyata kekuatan pamungkas muara beraja. Eta kekuatan jelas bakal ngabayakeun pikeun Sirawing. Tuh perhatikan tuh perhatikan. Kibuyut Ireng geus saga di diri ayeuna mah. Anu keurang ngalobrol teh jadi terus musirkeun di perhatianana ka tempat lumangsungna tarung. Kibuyut Ireng mencolong ka Sirawing.
Surat parona jadi semua anu hurung terus nyarita. Kekuatan tenaga lapisan si Laing memang cukup hebat, Sawing. Tapi dewe ke semua rek bikin waktu anu tebuku, Sawing. Urang anggeus geus ieu tarung sakoplok. Geura tungkul kana lemah. Tanggah kasadapan Syekh Lawing. Samat inung jeung Bapak. Sabab si Laing geus digariskeun kudu modal di puncak pasi palagan ku leungeun dewek teh. Modal sakit Indonesia belajar. Ya, ari geus ditakdirkeun bakal kawas kitu mah apalun kuring oge tang teu moal bisa nolak Ki Buyut. Halah, aki-aki kol kumaneh. Tapi apanan ari masih kene boga reng hapan napas mah kuring ge bakal tetep upaya sakuat tenaga pikeun ngabela diri. Apanan kitu Ki Buyut ireng Montong loba watos sakoplok. Ulang anggeus teh tarung Sarawi. Srog. Ki Buyut ireng ngabangun pasangan. Leungeun anu katuhu diangkat ka luhur dengdek kabulah kenca di luhureun sirahna. Sedengkeun leungeun anu kenca masekon di hareupeun dadana. Katingali sapasang leungeun Ki Buyut ireng ngageter. Terak. Kadenge sora ulat-ulat leungeun pating terak-tak bangsa Ki Buyut ireng musirkeun kakuatan tenaga lapisan anu sapinuhna kana sapasang leungeunna anu baris marangan kana kakuatan pamungkas ilmu Muara Braja. Ningali kayan Ki Buyut ireng seperti kitu, Sirawing ge seperti Ki Buyut ireng bakal ngagunakeun kakuatan pamungkasna. Sirawing gancang nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun ilmu pamungkas pancer manung galing alam. Kuku pancu dina tangtunganana sapasang leungeunna ngawangun sikap sembah di hareupeun dadana. Bari panon dipeureumkeun. Cahaya bodas anu ipis ngalapis sakujur tangtunganna badan Sirawing anu satersna eta cahaya bodas teh nganlan. Geus kitu terus jadi gulungan buredan cahaya. Ngan aya anu aneh harita mah sabab gulungan buredan cahaya bodas teh jadi ganti jadi buredan cahaya anu beureum hurung ngagebur. Kakuatan buredan cahaya beureum anu hurung ngagebur teh keur anu rada deukeut jarakna ka tempat tarung bisa ngarasakeun hawa heab panasna. Eta gulungan cahaya beureum anu mangrupa buredan teh saterusna mungkus leungeun Sirawing anu keur dina sikep nyembah. Ningali kaayaan Sirawing saperti kitu Ki Buyut ireng rada kageteun. Tapi manehna memang geus kuat tekadna yang mungkas rumakuna eta tarung. Ki Buyut ireng ngajejekeun sapasang dampa sukuna kana lemah. Cetang! Badan Ki Buyut ireng jadi mumbul ka luhur. Dina kaayaan ngalayang haita Ki Buyut ireng ngagebegeun padana. Anu saterusna Nyiroro turun mulu kalabah Sirawing. Harita Ki Buyut ireng naraja ngagunakeun kakuatan pamungkas ilmu Muara Braja. Modal Sirawing. Muara Braja pamungkas. Kalayang Syok besar. badan Ki Buyut ireng ngaplesat ka handap dina posisi sapasang leungeunna nyolodor ka hareup. Kajadian saterusna buredan cahaya beureum anu beuki tambah ngagebur teh jadi ngageulean buredanana marangan kana gerakan sapasang leungeun Sirawing anu harita mapak datangan sapasang leungeun lawan anu ngandung kakuatan pamungkas ilmu Muara Braja. Sapasang dampal leungeun Sirawing harita pantrok jeung sapasang dampal leungeun Ki Buyut ireng. Duas! Sapasang dampal leungeun Sirawing anu dipuledan dilapis ku buredan cahaya beureum anu ngakebur teh harita jadi napal pageuh kana sapasang leungeunna Ki Buyut ireng. Crig Ki Buyut ireng napak kana lemah. Buledan cahaya beureum anu ngakebur samuhurung anu ngalapis dua dampal leungeun Sirawing jadi robah. Sakapeung buledanana jadi ngurangan sigarek ngaleutikan.
Tapi terus ngagadian deui sapasang leungeun masing-masing pada tingkeuter. Daya sedot ilmu mora beraja dina kakuatan pamungkas harita nyedot kekuatan bulu dan cahaya peureum anu ngakebur anu ngalapis dua dampal leungeun Sirawing. Dua badan jadi pada tinggeleter. Kesang masilhan tarang jeung beuheungna kidut ireng. Pikeun pupuh pakuron atawa jago jeung jawar anu geus tepi kana tataran ilmu silat pinunjul mah geus bisa ngarti. Mun bulu dan cahaya beureum anu ngagebur anu ngalapis dua dampal leungeun Sirawing nepikeun ka pareum eta nganu harti Sirawing anu bakal kasoran ereh jajaten. Bulu dan cahaya beureum anu ngagebur jadi ngaletikan deui. Sedengkeun Sirawing dina kayan masih tetep peureum harita ngakirakeun dengan katuhulna bulu dan cahaya beureum anu ngagebur teh ngagelian deui. Kajadian anu saterusna kidut ireng ngabedol sapasang leungeunna ka tukang. Modal Sirawing! Ijiran kibuyut ireng mah kakuatan pamungkas Sirawing bakal disedot ku kakuatan pamungkas Muara Braja. Tapi kejadian di luar dugaan sabab harita sapasang leungeun Sirawing disurungkeun ka hareup. Kadenge sora anu ngapledag anu tebirati gelap we. Lepasna dua dampal leungeun masing-masing sarta sapasang leungeun Sirawing anu disurungkeun ka hareup ngacarikeun bulu dan cahaya peureum anu ngagebur teh harita ngapresat ngagempur kana dadana kibuyut ireng anu harita ngapedol sapasang leungeunna ka tukang. Hush, presat. Kibuyut ireng ngagero panjang tina bibirna muncrat ngaluarkeun getih hirup lalamaran. Jengkang kenebut sedengkeun Sirawing hudupruk deku dina luhur taneuh bangun anu kapupul bayu taya tangan pangawasa. Ningali kana eta kajadian sanca dawuk jeung Kidongala kitu diniwalini si Jarum Racun. Geus pada ngarti. Tina kayaan seperti itu jelas Sirawing geus beakeun tanaga. Mun ditarajang ku tiluan babarengan bisa dipastikan Sirawing geus moal bisa ngalawan. Curewak, curung! Tiluanana silih susul muru kalebah tempatna Sirawing anu harita deku dina kayan bari peureum geus teu malirekana kayan di eta patempatan. Tapi samemeh tepi ka tempatna Sirawing harita si Jari Sakti jeung Saraswati ting curewak maju ngahadang. Panongton jadi ngoyek jeung rarecok sabab sanggeusna kidut ireng rubuh maring lemah. Ayat di pihak kibuyut ireng anu rek ngahulup Sirawing. Tapi dihadang ku ti pihakna Sirawing. Sedengkeun sanca dawuk jeung Kidongala katu tiniwalina kapaksa jadi kaandeg rek ngalakukeun tindakanana sabab kabur dihadang ku si Jai Sakti jeung Saraswati. Wah, ieu mah jadi beuki narik perhatian kajadian teh eung. Ti pihakna kibuyut ireng jadi adu harapan jeung ti pihakna Sirawing geuningan. Alah, bener oi. Ngan geus jelas oi. Wah, lain eta oi. Oh, maneh solar siga itu sate teh. Oh, wah, ya kun mah kumaha ngurang we tuh oi. Bener euy, ngan geus jelas euy kibuyut ireng rubuh babengkang teu bisa hudang deui siga nama euy. Itu bener oi, bener. Tuh tinggalikul oi. Ah, Sirawing bener-bener hebat oi. Bisa ngukuran uji lawan oi. Anu sejena milu nemrong ngomong. Alah, bakal beukita mah seru ieu mah sigana teh oi. Kibuyut ireng geus rubuh terus dilanjut ku tarung anu sejena. Wah. Waduh, sugema ieu mah harajo teh euy. Kidongala anu nangtung ngareneng jeung sanca dawuk harita ngomong lalauna. Waduh, sanca bantu kula ngawula si Jai Sakti. Bahaya berkuat sorangan anu ngawula si Jai Sakti. Sok lah, kukuring dibantu kigana. Sok dibantu kukuring. Kajadian saterusna masing-masing geus teu diloba carita. Kidongala jeung sanca dawuk maju babarengan ngayunan si Jari Sakti. Sedengkeun Saraswati tarung ngayunan ini walini.
lahan lapangan teh da puguh lega harita nu tarung teh jadi aya 2 tempat anu rada anggang jarakna. Si Jari Sakti ngayunan Kidongala jeung Sanca Dawuk anu harita duanana bangun hayang buru-buru bisa ngarubuhkeun si Jari Sakti. Si Dengki Saraswati anu ngagunakeun bedogna mineng bantrok jeung besi wulung senjata andalanna Nini Walini. Dina sajaring tarung Nini Walini si jarum racun sabenerna mah geus satengah hate sabab kungsi eleh jajaten ku Saraswati anu geus ngawasa ilmu silat Malehiang. Sanajan dia tarungna sok rajeun bari jeung dibarengan ku ngagunakeun senjata rahasia jarum racunna. Tapi satiap panarajangna jarum racun teh tayanukeunna disabetan ku bedogna Saraswati. Sudengkeun si Jari Sakti pikeun ngimbangan panarajang 2 urang lawanna harita ngagunakeun jurus kombinasi mangrupa ilmu silat gabungan antara ilmu silat Jari Jedewa jeung pedang tanpa wujud. Ngajarikeun Sanca Dawuk jeung Kidongala teu gampang kitu bisa ngarubuhkeun anu jadi lawan. Sanca Dawuk sok sanajan geus meunang tambahan ilmu silat ti Kibuyut Ireng malah ngayonan lawan babarengan jeung Kidongala anu ngagunakeun ilmu andalanana Raga Deni. Tapi kayaan si Jari Sakti ngagunakeun ilmu silat gabungan Jari Jedewa jeung pedang tanpa wujud, duanana meh-mehan kadeseh ku si Jari Sakti. Dina kayaan Sanca Dawuk keur tarung ngabantu Kidongala ngayunan si Jari Sakti, hari tengah cadak dari Sanca Dawuk rancung ngadenge sora Kibuyut Ireng anu ngagerwan kamanehna. Sanca ada tolongan dewe kalian saja, tolongan dewe oi, tolongan dewe Sanca, tolongan dewe oi. Sanca Dawuk ngadenge Kibuyut Ireng ngagerwan kamanehna. Dina kayaan sora bangun ali anu barjeng nahan kanyeri harita geus loba dicarita gancang ngacorelat puncak huru ka tempatna Kibuyut Ireng anu masih keneh rubuh ka babengkang maling lemah. Sanca Dawuk deku digiring Kibuyut Ireng anu ngagorer tina bibirna keluar terus getih. Baju lebah dana ge basih ku getih. Anu jadi kaget keur Sanca Dawuk masa kujur badan Kibuyut Ireng rames ku getih. Kibuyut Ireng palona burial buncelik, napasna semua anu ngahanyu nyarita pegat-pegat. Alah, sing kuat Kibuyut. Kalah kuma oge Kibuyut kudu pulih deui ki. Alah. Si Rawi kudu modal. Aduh. Lewek mong mong saja. Bawa lewek ilik ke mana? Ulah ke Banjar, ulah ke Banjaran, ulah ke Banjar Wolong, tolongan dewek, aduh, tolongan dewek, gancang, bawa kamarawe saja. Duh, sing kuat Kibuyut. Alah, kusancayna dibawa urang yang tempat tu aman we ulang ninggalkeun. Aduh, ulah ninggalkeun Sanca Kibuyut. Allah, cingkiat Kibuyut. Oh. Aduh. Waduh, jawab jalan gawat. Sanca Dawuk mangku Kibuyut Ireng saterusna dibawa ninggalkeun eta patempatan. Panonton nyingrai mere jalan ka Sanca Dawuk anu harita bari mangku Kibuyut Ireng duka tinglek terus dibawa ka mana. Anu jelas Kibuyut Ireng mung balik ka Banjarwulung.
sedangkan manggali ningali kejadian anu mangsung barang ningali kibut ilang rubuh babengkang maring lemah teu bisa hudang deui harita jadi kasima jeung sentar hatena. Manggali jadi terus ngagabungkeun diri jeung panonton aya kapanasaran hayang ngaksian pungkasan kejadian lumangsung di eta patempatan. Maka tu kasima jeung sentar manggali geus teu sempat nyusul sanca dabuk anu bari mangku kibut ireng ini tinggalkeun eta patempatan. Sedengkeun Mang Uding panata acara mah bareng ningali kibut ireng rubuh babengkang marana harita langsung ngalemet ninggalkeun eta patempatan. Tarung antara si Jari Sakti jeung Kidongala. Kitu deui tarung Saraswati jeung Nini Walini si Jarum Racun masih kena lumangsung. Parang nyengkahan panarajang si Jari Sakti anu ngagunakeun curus Jari Dewa. Harita Kidongala aya kasempatan ngatureng hapanapasna. Kidongala maju dina tangtunganana. Pikeun nutupan ka sentar hatena Kidongala nyarita bae jeung seuri ditujukeun ka si Jari Sakti. Salajan kula kungsi kasoran erek kajaten ku Andika Jari Sakti. Tapi tarung anu mangsung dina waktu ayeuna mah kiran kula anu bakal mampu malaskan jadi ka Andika. Si Rawing salajan terubuh seperti kibut ireng, tapi perhatikan ku Andika. Tapikeun ka ayeuna si Rawing masih kena deku, tacan bisa cengkat nangtung. Hartina si Rawing sakeleung dige bakal ngacungkel salasib jeung kibut ireng. Sakali mah kula anu bakal unggul Jari Sakti. Si Jari Sakti nyelang ngaret ke tempatna si Rawing anu harita keur dibaturan ku Aceng Jeprut. Malah katingali si Rawing geus menta ngobrol jeung Aceng Jeprut atau geus beunta ngobrol jeung Aceng Jeprut. Bae neuteup antep ka Kidongala, harita si Jari Sakti terus nyarita. Buktikeun sing jadi kenyataan eta carita lanjeun teh Kidongala. Kuring geus cukup mere waktu jeung kesempatan pikeun babalik pikir. Tapi masih kena tetep hayang malaskan jadi ka kuring. Jadi ulah nyalahkeun mun akhirna anjeun bakal dihukum ku lakuan pasorangan. Teu kudu mamatahan Jari Sakti teu kudu. Andika bakal salasib jeung si Rawing mungkas lamaran kahirupan di patempatan. Ulang ajar si Rawing. Jari Sakti tanah yeuh. Curewap cung. Harita Mihlal maju narajang ngagunakeun kakuatan ilmu raga keuni jeung pesopadi pamere ti kibut ireng. Angin sameran panarajang Kidongala nebarkeun hawa panas nebak kana badan lawan. Si Jari Sakti puguh geus boga pangalaman tarung ngayunan Kidongala. Teu matak aneh mun geus bisa maca arah sasaran jeung parobahan tata gerak panarajang anu jadi lawan. Heuk siut. Wush. Pesobadi anu nebarkeun hawa panas ngarah kana dadana si Jari Sakti. Oro kaya si Jari Sakti nu ngagunakeun jurus Jari Dewa dibarengan ku kakuatan ilmu karang nunggal anu ngalapis sakujur badana ngajadikeun kakuatan hawa panas tina ilmu raga geni taya pangaruh naon-naon pikeun dirina waktu si Jari Sakti ngabenung panarajang lawan. Hayuk siut. Wush. Kilok pros. Bari ngagilirkeun badana nyingkahan pesobadi lawan. Si Jari Sakti ngabenung panarajang dengan kenca Kidongala. Hayuk keluk. Teras. Dari geug. Cari jeug. Kidongala ngadalig-deg terus ngacari jeug bener ka tukang. Pikir anu sakitu kalina kageteun deui bae Kidongala. Sabab satiap panarajang anu dibenung ku si Jari Sakti bisa karasa ku Kidongala tanaga lapisan si Jari Sakti tambah ngaronjat kakuatanana da puguh hasil latihan dina luhur batu Kumala Putih teh. Di antara para penonton pangpang nama para jago jeung jawara katut ti para pakulon geus sabagian geus nyarahun kana keur tarung dina waktu harita.
Saterusna pabeja-beja di antara panonton akhirna mesa kabeh panonton jadi nyahun kasih jadi sakti anu keur tarung jeung Ki Donggala kitu di Saraswati nu ngayunan nini walini si Jarum Racun. Numiha kasih rawing mah harita tinggal ro kasih jadi sakti jeung Saraswati mere subangat kanu keur tarung. Wah, rubuh tah Ki Donggala teh jadi sakti. Allah barudak sibut irama, geus teu kudu diberi ampun. Kancang robohkeun teh sakti robohkeun. Saraswati, nini walini si jahat tong diberi ampun. Kudu bisa ngarubuhkeun Saraswati, tumangkah nini piau teh dah. Ece mah katajiku si jadi sakti jago ngora anu lain bae hebat ilmu silatna tapi eta kasepna amboy be teguhan eta kasepna meni matak sumuleket kana hate sumalambah kana baya sumulungkur kana bujul alah enok keneh kita si jadi sakti teh abah ya isinya itu kau beli laki kasep jeung jagoan ya langsung kabeh buat isinya nah abah kulang kumaha abah ge Abah geloba lu nyebut abah juga hari terpanten sebab abah tong ka meuli abah lah magejeng ka meuli segala lupa bukti kalawannya abah mah lain kuna naon waktu saya abah